mangga teh teuing pintu terbuka 24 jam kanggo salira ngeran syukur baja kamayangan laras ngeran mangga satuluina naon teh kaula selaku raja di negara Narapati di ieu negeri dina danget ayeuna kaula bakal nyangakeun pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Wah eta kula Maksud naon? Rek mere penghargaan poe ieu. Waduh. kene Jadi nampi di penghargaan poe ieu nya. Meni asyar menteu madunungan masihan penghargaan. kene Kubager ieu madunungan asa cikeneh masihan penghargaan. ya kula Ayeuna bade masihan di penghargaan tina perkawis naon ieu teh Gusti Prabu tina perkawis naon. cobi kula Nya eta dina mangsa anjeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara. Doh. Ngurus hamba-hamba rakyat. Estuning anjeun tinggi sila bengkok sinemah sapakian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa. Nepi ka ieu negara bata merah jadi negara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro dipantau ngelayah di tengah imah kuncir leit loba duit ieu teh hasil gawe nu rancake anjeun Pati jeung Senopati. Wala yo geuning eta janten ieu teh pengabdian Pak penghargaan teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka negara. Bener wah Gusti Prabu. naon maka Sewu tong janten pendosa sampun dados duka. ya Sanes di sim abdi bade nampik pangasih kana kasan salira anu sakitu luhurna. doh lan Nanging maka bawiraos kaula ngabdina kaula ka negeri sabaragana kaula ka negara. Anu dipalar sanes layan pangajen, anu dipalar sanes hadiah. Nanging ngabdina kaula ka negeri sabaragana kaula ka negara. Anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana. Nyata nuju negara anu subur, makmur, gemah, repah, lojinawi aman santosa, kerta sareng laharja. Negara madani mardotilah kahontal kurang sadayana, sanes layang pangajen. Sanes Gusti sanes layang pangajen. Anu dipihara puji si mabdi mah nyaeta negara urang we subur makmur sakumaha nu parantos disaurkeun ku Kakang Pati. doh leres Dai ngabdina ka diri sabaraga ka negara mah eta mah parantos gajantenkeun konsekuensi. Atanapi kewajiban ji si mabdi selaku aparatur negara leres sanaos teuas kacida ya dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah negara. reueuh we kula Nanging ieu teh kawajiban urang sadayana ngeran angtos kula dina mangsa ngangkat ajen inajen ieu nagara supaya negara urang diajen ku nagara deungeun. Hiji eta kaduana kirang kumaha di sim abdi parantos digaji ku nagara. Boh gajihna nyekapan. Boh tunjanganana anu sakieu raoseunana. leres Bumina di bumian fasilitasna, mobilna kendaraan di mobilan, semuhun teu acan uang makan unga dinten, ieu teh kalintang Gusti izin, bili kasebatna ngareuwu ku siku di sim abdi, doh margi di sim abdi karaos diwowoi ku salira maharaja, nyata ku nagara, jadi asa teu kedah ngeran izin.
komo upami ditinggali tina kacamata agama mah kalintang izin non angot hiji pamimpin ditinggali tina kacamata agama langkung izin loh maka jeung mawa agama naon maka jeung mawa agama ieu mah pati teh dungu dungu bloon bloon dedengan teh nyebut bloon ya cenah eta nyebut dungu bloon sekali laras ke naon anjeun pangna kakalo nyebut dungu ulah poho ieu teh hareupeun raja dungu cenah ben harga diri dikamanakeun kaula hah beda hareupeun raja anjeun ka kaula ngarendahkeun beda hareupeun raja anjeun ka kaula nyebut dungu yang ke alam hayang kapake anjeun kudu nungan pangapunten geran pek angeuskeun ulah di luar di dia angeuskeunana resep aing puru pasnya teh ya gelar cik naon pangna anjeun nyebut dungu ka kaula tapi ya para sehat dinya lah untung di dia eueuh prajurit atawa aparatur negara nu liar ya bulan era atuh naon maksudna pangapunten Kakang Pati ngarenahkeun ka batur sanes ngarenahkeun ulah wakabuka mata da kaula ge teu sieun pangapunten geran pek angeuskeun cobi naon pangna nyebut dungu Kakang Patih tadi nyembat make jeung nyanyana agama bener dangukeun Kang cacak aya agama di alam dunia ieu mata cacak aya agama di muka bumi ieu cacak agama aya di negara urang masih keneh loba manusia anu luar tina aturan agama cacak aya agama komono bonowo bisa kumaha rek kumaha awut-awutanana ieu alam dunya lamun di dunya tanpa aya agama cacak aya agama loba keneh nu korupsi ya cacak aya agama loba keneh jablay agama cacak aya agama loba keneh anu teu bayar sok dalam eueuh agama di muka ieu bumi ieu kabeh jelema awewe jadi jablay lamun eueuh agama amin lain ieu mah lain teu meunang beragama pun teu Gusti pek angeuskeun lain teu meunang beragama pun teu Gusti pek anu ku kaula ditanyakeun mah anjeun da kaula ge beragama kade ulah salah sampean cek anjeun tadi pamimpin ditinggali tina kacamata agama leuwih era kaeta pelebah mana erana pelebah mana tah pelebah mana jawab wani ngomong wani tanggung jawab hah pelebah mana punten Gusti pek jawab oke siapa takut pelebah mana jawab Senopati saya manganggeran syaur jisim abdi pamimpin leuwih isin lamun ditinggali tina kacamata agama bener pelebah mana saya punten kaharep juga tak kaharep tanggung jawab kapayun bulan walar kapayun bulan karep boleh kalem tong popoloto wolas kali ke daun hate mah kudu tiis laras kepala dingin tenang
tanggung jawab moal pati-pati di sim abdi ngaluarkeun statement lamun teu tanggung jawab. Wani berbuat, wani tanggung jawab. Tapi kateuneng kitu aneumahan yen hareupeun raja. Teuneng wani karena bener, sieun karena salah. Kumaha nama teh Gusti? Pamimpin ditingali tina kacamata agama pelebah mana erana? Sae. Nanging sate acana urang papaitan heula we. Papaitan naon? Urang ngadamel MOU heula. Memorandum of Understanding. Maka jeung papaitan heula supaya Banglas. Papaitan naon? Upami di sim abdi nyaurkeun jawaban di sim abdi moal kasinggung salila. Kumaha engke? Teu tiasa. Kedah ayeuna kasinggung moal bendu. Moal leras moal jadi sae mah. Jawab. Cicing atuh. Ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama langkung izin. Naon teh? Emut keneh salira. Naon? Dina mangsa salira diistrenan jadi raja, di sim abdi jadi senopati, atu kakang patih jadi patih. Dina mangsa dilantik di negara jadi aparatur negara, sadayana disumpah. Maka jadi ungkulan ku kitab sagarupa. Kumaha sumpahna? Demi Allah. Lah, bagi jeung mamawa Allah. Naon? Bagi jeung mamawa Allah. Naon kitu? Jiga agama Islam we. Kumaha dalang belugug. Dalangna Islam aing Islam, urang dalangna Kristen aing haleluya. Leres Cici atuh cici. Demi Allah. Abdi bade bakti ka negeri sabaraga ka negara syariatna hakikatna ka anjeun ya Allah. Setiap demi Allah tina tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah, luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji. Leres bener tak abdi bade naroskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna? Cobi. Nya dosa doraka bener tah kari mikire urang ene salaku pamimpin nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararuti. Tegawas dina mangsa kampanye pan urang teu ngadak-ngadak deukeut ka rakyat mah. Nya eta. Dina mangsa kampanye medaek ulin ka kampung-kampung janji we murulu ka rakyat. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang para tersalik na kursi jadi pamimpin poho kana janjina. Kadang-kadang nu nabeuh, nu ngampar-ngampar. Nu seueuh-seueuh, nu lapar-lapar. Laras kula. Ka ieu teh izin kana janji ing poka teuing sabada. Senopati abdi Gusti dipecat sia. Bagja aing boga senopati budak ieu. Sugan terek dipecat. Bagja aing boga senopati budak ieu luar biasa nuhun geus ngelingan kaula. Iya. Bulan hareup ditaikeun gaji ku aing. Kuduna mah nu ngomong teh sia. Salian tinaik gaji maneh rek diberi di jabatan ku kaula. Naon teh Gusti, salian ti senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula.
wayahna di negara anjeun kudu jadi ustad. Allah. Si gedap Gusti kasinggung yuk. Naon ke kita kakang pati teh seuri atawa nying seurikeun. Nah beda ari seuri mah seuri geunah anyeng seurikeun mah sok aya unsur ngaledek. Ya maksud. Jadi disebut jeung seurikeun pantes. Nah mah jeung seurikeun. Turun derajat belgung. Turun derajat naon? Tidak Senopati jadi ustad. Sakedap. Saur kakang pati tina Senopati jadi ustad turun derajat. Bener. Pantes sebut tunggu. Leuwih ti dungu i jelema ieu. Kumaha tah? Naon? Dupi kakang pati apal hartina ustad naon? Nya apa? Moal pati-pati yang dijieun pati lamun tapa ustad. Naon hartina ustad? Ustad hartina, bener. Ha ustad? Semohon hartosnya naon? Hartina ustad? Ha naon? Ustad teh tukang ojek nih. Tukang ojek mah sanes Ustad Usman. Tetangga urang teh. Ari ustad teh hartina bedieuna guru. Padahal langkung ti eta guru ustad teh. Dupi kakang pati tiasa nulis syariatna ayeuna teh saha? Ti guru tu geuning. Tiasa maca ti guru tu geuning. Tiasa ngetang ti guru tu geuning. Moal aya presiden, moal aya menteri, moal aya gubernur, moal aya bupati, wali kota, moal aya camat, moal aya lurah, moal aya RT, moal aya RT, lamun syariat tanpa aya guru. Nu matak wayahna dina nagara urang taikeun gaji guru teh. Ya, Hormat guru. Hormat ye ai gaji dewan kabuli naon-naon kabuli itu kabuli ieu ai guru motor ge ngiridit. Angkat derajat guru. Padahal maju mundurna hiji negara ditangtukeun ku dunia pendidikanana. Dina pendidikan aya guru nu mata kade ulah macam-macam ka guru kolot urang nomor 2. Guru Ratu Wong Atua Karo. Aduh, lain aduh mikir. Bina-bina teuy. Lain turun derajat jadi guru teh naik derajatna. Lalabura teuy ulah ngarenahkeun ka pangkat ustad. Kade ka guru ulah ngarenahkeun komo camplak bahaya rek kumaha. Ayeuna negara kaharepna lamun barudak geus wani camplak ka guru. Ayeuna loba pisan kejadian murid camplak ka guru rek kumaha mentana bangsa urang lamun murid geus camplak anu jadi guruna. Sarana upanen guru teh. Pokona siapa? Ayain mah guru ditampiling gara-gara ngarokok make jeung rek dikapolisikeun. Kaula mah baheula ditampiling ku guru baong di sekolah bebeja ka kolot ditambahan ku kolot teh. Ari ayeuna kadun dilulugukeun ta ieu rek kumaha mental kaharepna urang saurang. Tubuh. Luar biasa mana Senopati nuhun bulan harap diberi bonus wae. Hah? Salah dari penasihat. Saya bangga nuhun Gusti kuduna masih ya. Ayo bonus akhir tahun 3 Kaulah salaku raja nganuhunkeun ka anjeun Senopati anu geus bisa mamatahan kula estuning anjeun Sri Kuti Sakerang. Gabungan ditaros. Taros kula. Oge perjanjian tadi salira moal amek, moal aing moal amek.
cukup ngabahas negara jeung bangsa cukup sakitu pati kaulah gusti kaharep yuk ka sae mangga luar biasa bagja boga senopati muda kieu bulan hareup ditaikeun anjing jabatan jadi lebih ngaledekeun kai ngabahas negara jeung bangsa cukup ayeuna maksana dina waktu ayeuna kaula moal ngabahas negara jeung bangsa kulantaran anu teangan tiluan kaula aya urusan pribadi aya kapriyogian naon atuh ngeran hobi ulah meureun katempo ku anjeun beki dieu awak kaula beki ngapegangan pati iya aja rada pegang salira teh tatawisna rada ngorotan salira kunaon cek paribasana kula teh keur gering nangtung ngalang layung berang tega kana dakar penting tega kana sare kaula teh pati leuwih was lamun asup ka kamar guguling nu digugulung dipake tilam kaeling ieu deudeuh teuing ngaran kunaon mikiran kahayang kaula anu nyayang dina dada cita-cita anu ngagalura dina kahayang kaula anu can kahontal kukula pati aya cita-cita bener nu can kahontal ku kaula palai naon atuh ngeran palai namihan jajahan lain palai harta kekayaan langkung seueur harta kekayaan matematak dari jaminan pikeun kabagdaan diri kula ieu palai naon atuh ngeran palai naon atuh Gusti hobi ulah beli palai HP 18 Pro Max can aya banyak karek 17 ya saya beli listrik beli palai nikah deui naon heureui gurje naon anu bieu heureui demi Allah heureui naon anu bieu siapa mana wae tuh jawab beli bab palai nikah deui dah bener ulah hayang kawin deui ulu palai nikah deui ka istri Gusti nyaho ka awewe manyakana setum ye kaula teh yang ngabogaan pamajikan deui pati sabab kaula geus bosen ke pamajikan aing anu 18 lain teh ayeuna hayang namahan di pamajikan pati sabab ieu teh awewe teh anu dianti-anti ti di hari dilaguan ti bareto rai atulah salira maraja atuh dawenang lalaki ongkoh bade 2 bage 3 bade 4 teh mangga ka urang mana Gusti palai dikate ka urang mana ngeran palai garwaan deui teh hobi ulah nah ka urang babakan situ Allah lain urang tari kolot cobi eta meureun bulan lain Tegal Waru lain Blok Cisalak lain Cibenying lain Cianjuang lain
Ini apa saudara dia? Eta ku apa? Minang ka dia, lain minang. Naon aya we tulisanan di handap. Atau beja-beja. Ada meja-meja. Aing teh hayang ka urang dieu, ka urang mana? Aing hayang kawin ka urang luar negeri. Wah, palai kabule. Ka urang mana? Sanajan urang luar negeri tapi ya awewe urang kampung Baulisung. Urang kampung Baulisung, bener. Untung Baulisung teu bau kelek. Sangat gendrung ki ampun. Untung teu bau baham oge. Urang mana ari teh urang kampung Tegal Arum? Urang kampung Tegal Arum bener. Saha kakasihna? Kakasihna nyata Dewi atawa Endang Laila Sari? Laila Sari bener. Jadi teh urang kampung sahara mana bapakna ieu jelema terkenal. Bapakna teh terkenal saha bapakna maneh ge bakal kaget ngadengina. Aduh, acan Jo kaget. jangan acan jo kaget. Supados ngenteu we. Sahara mana bapakna nyata Lurah Togog Tejo Mantri. Anak si Togog Allahnya eta. Gusti telepati teh henteu ke sakedap Gusti sanes bade ngahina kana ciciptaan pangeran da urusan kasep jeung goreng mah relatif bener kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matana teh kaluhur bener upami telepat mah hapunten pisan naon si Togog manggureng patut Monyong di. anakna gelis kacida uluh Laila Sari teh gelis nu mata kain kapengpeongan oge aduh atuna ngeran dai Togog mah jelemana piduit Ya, matre. anjeunna mah komersil ayeuna dipika hayang ku salira raja wah moal teu atoheun atoh-atohon Togog dilamar ku salira mah putrana ngan ieu anu ngahayang ka Laila Sari lain aing hungkul weh nah saha hampir raja-raja di satatar media desa mikapalai ka Endang Laila Sari ulu gelis pisan jika nak gelis kawanti-wanti kumaha sareng ibu Lilis Cinawi gelis mana gelis ieu wah hebat atuh Lilis Cinawi teh panggelis na teh nya mata citemon kapengpeongan oge Marutana. Si bos muda atuh ieu mah. kumaha upami dibandingkeun jeung si Edah Si gelis Laila Sari tuh menang badak unggul saya tahu. jigana eleh badag unggul ya. Badak unggul gua. Kaleng body. Jadi ya teh lain aing ngungkul nepi kahayang jadi raja-raja anu tungtungna di Tegal Arum kiwari dayakeun sayembara blabar kawat adu jago wah blabar kawat adu jago bener saha-saha anu bisa ngelehkeun jago sayembara bisa ngaboyong Dewi Laila Sari bener saha jagona nyata lanceuk Laila Sari saha kakasina Jakarta Milung oh si Ilung bener atuh eta mah rakana bener apa tah jagona eta
jantan kumaha wayahna milu sayamara kaula lain saha Senopati aing nyaho siapati nya geus jadi pati tapi blogugna baik teh Beda ayat turunan baca kaki. pangartina gede keneh kawanina gede keneh Senopati abdi Gusti sanggup maneh nyokot Lelasari sangem wayahna milu sayamara sae mangga mangangeran iraha ayeuna waktuna ulah disupagetokeun sae mangangeran mangga leuwih teu sampun dieu teh pagawean teh nya janten ayeuna jikra ini berak lumah pacung gerbang sae mangga disim abdi bade ngabantun pasukan bawa pasukan secukupna mangga Permios kira berat wayahna maneh siapkeun kaperluan sabab aing rek hajat lagi 40 poe teh sae mangga ngeran aing hayang oleng panganten jeung Lelasari mangga rampung daud tutos pangantika katigaskan pun pinara brol hamid kaula dan niraya lu menurut nelayan rana weting nelayan rana perbios geran mudah-mudahan siapa menurut tiduran siapa najati kena bro niraya lu menurut nelayan rana weweten nelayan rana niraya lu menurut nelayan rana nelayan rana sangka dunungan aing lu Kumaha Senopati. balai garwaan deui nu jadi dunungan teh geuningan mudah-mudahan siapa munut ginuluran siapa neja tina kanan
ada si togok mapi duit atuh da nya matre Mina matre. matre jelema deuleu tapi moal pati-pati disaemarakeun lamun teu geulis eta awewe na deuleu sumuhun Tos kula. pada saran kumaha geulisna eta awewe Sumuhun. sedanten ulah dia balat tamtama kumpul Rempuk cukung sayuran keningkan pamong. sama kami hatur Gusti maka tapi kalian kabingahan Gusti ya Wah. diterima diterima hatur nuhun Gusti hatur nuhun aduh Naon jauh nangkep. Eta jauh nangkep kedunungan teh naon atuh. anjir bahagia naon sia teh jo nangkep naon Persib menang deui kamari saingan ceria sih dingin aya nama Persib ada di atas angin ya tiris puncak dingin gelar ada di puncak kayak nama Persib teh Gusti aduh para rekal jaket gitu nya gerak bobotoh ayeuna gerak marah ke jaket nya tiris gelar gitu sabab tiris ayeuna lain sia teh ku Persib teh menika kitu-kitu teuing duka kumaha Gusti abdi mah ku Persib mah kaedanan pisan Gusti cinta mati sih makanya nya cinta mati abdi mah ku Persib mah nya mata abdi mah ka mana teh nyenak bandera we di bawah bendera Acep tuh darah tinggalin sih Acep breaking serdadu teh abdi Gusti Allah eta bendera nya bendera di dompetan sih bandera ge wah ku abdi mah dipuput Gusti ya matak bener ieu mah sigit Japaron wah ada diminyakan diminyakan mah ya teu bener ieu mah duh ya Allah lindungi Persib ya Allah berjuarakan Persib ya Allah pintarkan Persib ya Allah lindungi Persib halus laguna Bilkis nah dai mah ada yang tete keur Bilkis nya itu maju ayo ting-ting mah keur Bilkis mah keur Persib Persib ieu mah keur Persib Gusti aduh Gusti meuni teu ieu ketinggalan teu biasa-biasa dingin wae eta meuni dingin abdi nyenak bendera teh weh minta aya reaksi gitu meuni teh aya reaksi ka Persib teh kudu respon gitu eta tiap jelema ngabogaan karesep sewang-sewang teu bisa disarwakeun jelema teu resep kana naon-naon abdi mah nu penting Persib we Persib bener kudu rasa Gusti. margi Persib di dadaku margi abdi mah darah biru semoga duit darah biru unga poe ngadaharan bulau meh biru mulai supaya darah biru halus iya aku masih awe cuma kumaha abdi we pokona mah Persib mah aduh Gusti nu Agung di zaman kakungkur abdi mah Persib Gusti abdi mah keur orok naon ku cinta-cintana ka Persib naon batur mah pan keur orok teh lamun dipernel teh ku di bedong teh ku pernel bener paling henteu ku samping kebat nya abdi mah lain ku naon bendera piking aingan atuh ku bendera piking abdi mah Gusti nya eta lamun teh ku bendera piking teh abdi mah haneut wah tampak Arek ingat. jo hareng sing baletis we sing palentis kaligata ada tuh ku ngepet eta teh sumohon Gusti abdi maduga kumaha ku Persib mah duh pokona abdi mah ku Persib mah ngepen pisan Gusti eta model dodo cegai ngengan ulah kaleuwih sabab pangeran mah teresepeun
ka jelema nu kaleuwih laras Gusti atuh naon Gusti nya Nyata kudu leuwih. jalokan batur-batur sae mangga hei dulur-dulur kumpul euy bulan Tara rumpul. anjing gua balik Bekerja mau balik. datang si ieu mah moal balik tina bahagia teh jadi riweuh aing Aku naon atuh? kunaon penyaho anjing jelema teh budeg Wating cager ayeuna mah. ha Wating ayeuna mah cager. nepi ka kiamat ya mau cager-cager Mau di panas gitu. ceulina di beton Bener tuh. budeg anjing gitu budeg kemudian lah panas kieu bepeg beak aing jora anjing alah budeg gitu budeg api-api ngalamun Oh, yang ketinggal lebih bawah. padahal mah ceulina teh ngaguru Guru kumaha? Udah kayak gitu bener. alah kita ka aing nanyakeun saha nu maot anjing bapak maneh maot ubaran ku tutut Biasa kayak hakan ku sia tutut tinggalengna geraja tebo Sikan. nyangakeun si mah pangabaktos Gusti diterima lantot Nyambung. sakitu deket kulan wey kaitu ngaliuk na kaitu si Aji alah yang akan si mah pangabaktos Gusti ayae diterima sih deh nonana iya naonana aja aduh ya Allah ya Rabbi alah woi kait Kali itu kali yang alah ya Allah ya Rabbi sagedeng-deng minta tulung ka aing geureunya merong Orang kumani kita hari-hari. kela goblok ke karek gedek atuh geureunya merong ayo jangan malu-malu Ya, cepat. aku menunggumu ayo sayang Aku menunggu. iya ganya dihitung begat tilu hiji Awal. dua ini iya ada pergerakan iya ayo Ayo pelan-pelan. ayo anjing balik deui Dibedokeun. Lulus. aing ngerajing Dibedokeun deng. halo akbar ampun enggak euy Ya, dua. geranya tepo ya ayo Ayo. Cepat. Iya dong. tuh, iya, Udah gak sabar? iya. Ayo, jadi Saya pembunuhan jadi tikus terus ya. Anjing delomang. Kalau pakai yang pembunuhan. Pembunuhan itu. Pakai yang pembunuhan. Alah, ya kebijakan picking 3 brus. Kiranya tepo ya. Ya. We merau. Gini aja mana, bro? Cager,
cager alhamdulillah sehat uluh sabaraha poe naon anjing dodo teuing kau gede saha nu kau gede anjing sehat Allahu Akbar teu ngabejaan atuh di okname nu di okname anjing aing mah cager jagab Allahu Akbar nongtot bool Mulut ke elit. nu nongtot bool anjing aing mah jagab atuna lain bebeja teu kudu ka dokter bebeja ka uing atuh kitu mah gampang kudaon haneulem kudaon haneulem beresok ka haneulem tadi direbus tuluy diinum jeung daun kahitutan hijikeun inum geura insyaallah saha nu nongtot bool eueuh nu nongtot bool ceuli sia torek hah 8 lembar Kudu sanak tuh. ulah leuwih ti 8 lembar bisi karacunan 8 lembar we saina 2 gelas nyaho anjing is 2 gelas Wah, ini saya mer. 2 gelas lain sabdreum eta mah kanggo ibak ieu mah kanggo nginum 2 gelas tina gula 2 gelas teh jadi 1 gelas Gelas. digolotrokeun seuneu cing lelaunan ulah tarik teuing sadengeut tinu manteng supaya rata ieuna godoganana Ganggang. 2 gelas diganggang nyaho anjing Ya sok leutik. aing nyaho is 2 gelas lain 2 toren 2 toren mas yarek melak lauk nyen balong kabina-bina teuing jauh-jauh situ mengejeng 2 toren haneuleuh asa daek ngaleukeunan Isuk sore. insyaallah teu kudu ka dokter teu kudu ka UGD lamun bener teh mah dodoh teuing nya teuing isuk jeung sore udang sare jeung meme sare aing ge nyaho ngan eueuh nu nongtot bool is lain tengah peuting meme sare isuk-isuk jeung meme sare ngadon tengah peuting kitu anu nongtot bool sa yeung bina-bina teuing sa teh tah kitu nurut atuh alhamdulillah lan sumuhun naonana tuh dengekeun dunungan oge cenah kantos nongtot bool tuh ku haneuleup naonana sumuhun 8 lembar lan ai mana weton naon Sanak tuh. wadah teu nyaho weton mah wadah naon wadah Dah poe naon ti. wadah ye kan gogorowokan jempai aing mah jeung gogorowokan gogorowokan Ah, seta. wadah teu kudu gogorowokan da kadenge sok si kudu ngeneke wadah aing teh kemis tuh geuning Senin mah gampang Senin mah obat teh jalama opat lemar we. Senin mah 4 lemar bos kana cai 2 biasa 2 gelas bulan sumuhun insyaallah sumuhun tuh leukeunan cek dunungan oge leukeunan sabab urang teh kudu leukeun ngeureuyeuh nikeun sanajan bari jeung pateuh gunung bakal dihandapkeun mumuncangan lain mumuningan mumuncangan sagarup daun bulan sumuhun taeta sagarup bulan lara kitu hiji-hiji narosna belieur ya eueuh nu ngomong anjing
Balik kita mah. Jangan cuma balo-balo kuning bulan. Diterima. Ayo naon di. Daguan. Oh saya bango. Gini astagfirullahaladzim. Aji kita liang irung. Siapa liang irung atau wahong? Allahu Akbar. Aduh si Aji. Alah, dina liang irung aya kajalak kalajengking aja. Alah. Anjing, pengen aing eungap deket sia. Da oksigen aing kasedot beureun. Tona hena ngabatur teh euy. Lain ngahina aing meta boros teh oksigen. Ya biasa we makajeng boros. Aing rek nanya ka maneh, naon? Sia lamun ngorong ku naon? Da ku curug malogor anjing. Aing lamun ngorong ku singkup. Jangan mah mangak makno unik lah. Diterima. Ayak mingahana unik lah. Daguan. Daguan oh. Mangak unik. Tatot wabi ka di antohan. Ni antohan ni pengolah itu. Lagu nak bataya. Diuk kan, diuk kosai, mangga nepi ka kieu na ngagendung ampun. Ini ayak mana? Haji goblok. Babaturan aing meuneu nu sampurna. Sieu irungna gede teuing. Iya. Nyarikeun pada irung aing ieu pada ngomong aing ieu. Tapi teuing, ya dengeun kumaneh. Dia kaya aing makhluk kene pangairan. Pangeran, eta pangeran. Mina teuing maneh ngahina ka aing, sarua ngahina kan hubunganna. Ya atuh. Mina teuing ya teh. Sia lamun nanti maneh ngahina ka batur bakal dihinakeun deui ku batur. Mina teuing. Tengengan ku ieu. Anjing. Galak cep. Ya jeung galak ya. Ditanya ku aing palingnya 2 poinnya cager tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing kumaha. Saumur-umur aing bakal nyeri hati ku sia gara-gara tina eta. Nengeng. Bae. Dengaragap ang mensorangan sia lamun dijiwit kumaha. Nyeri aing ngaruan nyeri. Ruang. Abi Boga perasaan. Perasaan aing oge. Hampura. Ulah benar hampura menak ni pendak dengan jalan ieu. Tong itu ini. Benar tu. Wewe. Ini mai. Cirama itu. Kiri hati udah. Udah pasti ya. Lamun cerik di mana marage tina mata si matina irung. Ya aing malain cerik keur belek goblok. Da minat teh geus hampura. Mekmah ya. Hampura urang rumah salah. Hampura.
Gitu wae, lain ulah gitu wae saya teu kabiasaan. Kamari aki-aki nyeri ku sia. Naon aki-aki dihina ku sia kulitna peot. Di mana aya aki-aki cangkel anjing? Itu kasus saha sudah. Ngomong. Hampura. Batul mah wani anu wani ka sia. Dengan cerdas ayeuna. Ulah pernah diantep ku batu saya semena-mena ka batu teh. Bukan dekeng ya, saya dekeng nak wae. Dah ngomong anjing. Dengar cerdas kasih macam itu. Tongkat tutuluyan Gus tongkat tutuluyan atuh hampura. Ngewa itu di babaturan. Lamun mana ngomong babaturan ya, ulang ngahina ka babaturan jabat mana mengahina ka urang teh. Awi ngene hate jabat mun nyeuna bakadura, nu di minta kada mana kada. Tahu dengan panjang itu. Ya ada wajar macam sadang ni macam ujian apa dia kena. Dia nak udah temen jaduan itu. ngomong naon Pakai cuma motor sadang ya. Saya ngomong naon aing teu ngarti. Kan cuma motor sadang. Mau cuma motor sadang sini. Sang ada mana? Ngaran udang? Uyup. Saha uyup. Uyup menginum. Lek. Uyup. Usup lain. Usup lain. Uyup. Lukut. Nyaw kana lukut mo. Uyup. Dodi. Nah, itu benar. Jauh teh goblok si tina ucup jadi Dodi. Pangaran urang dia ucup Dodi. Panjang nanti ucup Dodi. Jaba beta tungtung nanti ngaran bapak urang. Bapak mana teh Dodi? Lain. Udin. Atau nanti mana Dodi? Dodi teh tetangga bapak urang. Jadi urang teh lain anakna bapak urang tapi anak tetangga. Tadi nak akal je. Aku mamane we ku urang we. Urang rek tak kanu ingan ka maneh lamun maneh bisa ngajawab di hampura ku urang. Iya cek. Tak tahu cingan naon. Mana apa manuk? Iya. Manuk anu himbel jangan apa? Anu nyawang-awang apung apa aja? Tak perlu dijelaskan apa? Bener. Cik aing nanyakeun ka maneh, lamun maneh ahli manuk. Naon? Ahli manuk, ahli burung. Urang nanyakeun maneh. Manuk naon? Ngaran manuk anu ekna aya 3. Alah, cah. Naon tah? Ngaran manuk anu ekna aya 3, bener. Ketua Ekek mah dua. ekek mah. Cangkekan. Biit mah berung. Ean bib. Boleh jerak, boleh jerak di mana enak, bro. Aya hiji eta. Saya boleh dapat bunden. Naonnya? Suka ke? Lain. Beo, lain. Urut otak disebut. Elang, lain. Taluk mana? Taluk. Manuk anu na huruf na tilu, belekok. Belakang eta. Ay belekok bahasa Indonesia naon bango dah bango. Nah bango. Pan bango mau hean, dengekeun hujan. Sang bango sang bango. mikir kata di sarua Aing ketipu kabeh eta. Anjing katipu, si aing mikir. Tudungan lu mikir itu. Anak aing milu mikir goblok. Malas atuh.
Padahal ciptaan aing di lagu teh. Benerahing kang samya manag satengahing marga. Satengahing marga.